Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anu ka-2 welasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Ece Rebeka Almaira. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merzel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna kulisik binoneng harita geus ngulisik tina sarena. Bray panona beunta tuluy gigisik panona gulal giler nenjoan kasakuriling eta rohangan. Kunian binoneng laju ngoneal hudang. Ai na aya di mana ieu aing teh? Nah aing bet bisa aya di dieu. Rasan aing mah pan aing teh ragrag dina jungkrang anu lungkawing. Cek binoneng dina jero hatena. Nyai kiwari keur aya di imah nini. Ujug-ujug Nini Rinjani nembalan ti luar. Padahal binoneng ukur nyarita dina hate. Tapi aneh bisa kadengieun ku Nini Rinjani mah. Atuh puguh we. Binoneng ngaranjug kaget. Bari luak liuk ngarasa kaget jeung heran. Keur kitu Bray panto aya nu muka bus Nini Rinjani abus
Binoneng nepi ka colohok bari pok tumanya ka Nini Rinjani. Ari ieu abdi teh aya di mana Nini? Jeung bieu teh aya swanten Nini. Nah, Nyai Linggi di dieu sareng si Nini. Cek Binoneng. Manehna ngarasa heran. Sabab nu kadenge tadi mah sora Nini, tapi nusup asup ka jero imah geuning pangawakana masih keneh wanoja ngora. Nini Rinjani ukur imut. Imutna manis, imut kareueut, imut anu ngandung pamirut. Lamun anu nempona lalaki mah moal teu matak coplok taja jantung. Nyai geulis. Kumaha? Nyai geulis. Ieu kumaha caritana? Ibi bisa nepi ka di dieu. Cek Binoneng deui. Angger nyaritana teh Nyai geulis. Hatena banget penasaran kunaon dirina bisa aya di dinya. Nini Rinjani nembalan malah tuluy nyokot cai kana batok nyaeta cai ubar anu meunang ngajieun tadi peuting. Geus kitu batok dibawa ka hareupeun Binoneng. Terus mere isyarat sina diinum. Binoneng teu baha nurut cai dina batok teh langsung diuyup. Terus ngomong dina hatena. Duh, si Nyai teh meuni geulis-geulis teuing. Tapi pire meureunannya karunya teuing. Terus kumaha ye aing ngobrol? Nada aing teu bisa bahasa isyarat atuh. Lamunnya si Nyai na pire mah. Cik Binoneng dina hatena. Nini mah henteu pire ye Nyai. Sok wae hayang ngobrol mah. Rek make bahasa naon oge. Rek bahasa Mongol, bahasa Timur Tengah, Jerman, Mandarin. I am sorry, oke? Cek Nini Rinjani bari ngeh seuri. Atuh pogoe Binoneng beuki ngagebeg satakar kebeg. Awahing ku kaget panon Binoneng kot kabunceli. Saha anjeun sabenerna? Cek Binoneng bari ngaleper. Ulah sieun, ulah kaget Nyai. Sabab kula anu geus nulungan anjeun waktu anjeun keur umpal-umpalan ka bawah pali di walungan. Wanohkeun ngaran kula nu katelah Nini Rinjani. Umur kula geus meh nincak 120 tahun. Tapi ulah heran raga kula henteu robah. Iwal ti sora we anu robah jadi sora nini-nini. Tapi omat ulah bebeja kasasahanya lamun kula teh nini-nini. Sebab kula naksir Kajang Hedi. Cek Nini Rinjani ngawanohkeun jati dirina ka Binoneng. Atuh Binoneng beuki kaget. Tapi ayeuna mah teu ngarasa sieun. Sabab tetelas si Nini Rinjani teh lain jalma jahat. Hatur nuhun Nyai. Nini hatur nuhun. Abdi parantos ditulungan ku salira Nini. Upami teu aya Nini, buah kumaha nasib abdi Nini. Cek Binoneng. Nini mah mung kadar cukang lantaran. Da sabener nama anu geus nulungan Nyai teh hakikatna Gusti. Sok atuh kainya gera memuja memuji nganuhunkeun ka nu Maha Suci Nyai. Cek Nini Rinjani. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumuhun Nini. Ku syariatna Nini abdi ditulungan. Abdi janten salamet. Nanging
duka kumaha nasib caroge abdi sarang putra abdi. Siga nama aranjeunna tos palastra di temahan patina ku para karaman. Cek Binoneng bari ngaruk tungkul bari nginghak cerik. Ingat ka Mang Karmin salakina jeung si Openg anakna. Duduh Nyai, duduh teuing. Nini ngilu sedih keun engke ku nini rek di Tarawang. Kumaha nasib keluarga Nyai sabenerna. Cek Nini Rinjani. Nini Rinjani oge panona katempo ngembeng milu sedih ku nasib Binoneng. Geus kitu mah Nini Rinjani rep sidakep tuluy meuremkeun dua panona. Bibirna kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena nyaeta ajian Tarawangan. Nalika keur di Tarawang breh katingali ku manehna. Mang Karmin anu ngudupung geus tae nyawaan. Breh deui katenjo ku manehna. Budak jajaka anu keur hut-het latihan silat dilatih ku saurang sepuh. Nini Rinjani seorang sepuh linuhu najan tacan pernah panggih jeung Mang Karmin oge can pernah panggih jeung si Openg. Tapi manehna langsung bisa mastikeun anu katenjo ku panon batinna teh Mang Karmin jeung si Openg. Atuh sanggeus mastikeun kitu mah nya Nini Rinjani beuntak tuluy narik napas jero bari pok nyarita. Nyai sing sabar geulis, sing sabar. Tetela salaki hidup geus mulang ka jati mulang ka asal. Tapi si Ujang anak Nyai mah salamet. Malahan ayeuna teh keur aya anu ngawurukan ku saurang guru anu sakti mandraguna. Ayeuna mah mending keneh Nyai cicing we jeung Nini di dieu saheulaanan mah. Baturan Nini engke ku Nini Nyai di aku anak. Keun anak Nyai mah ulah dipikamelang. Sabab geus aya di tempat anu aman sina tamat ngalap ilmu Nyai. Cek Nini Rinjani nyaritana dari anaker. Binoneng teu asa nahan sedih atuh segeruk we ceuri bangun anu kanyerian. Harita nalika Nini Rinjani nenjo Binoneng ngadon ceuri. Harita ngadeuketan. Terus ngusapan sirah Binoneng bangun anu nyaahna kerahanan. Binoneng nyuksruk kana lahunan Nini Rinjani siga ka indungna we. Nya ti sambat harita Binoneng hirup babarengan jeung Nini Rinjani. Ku Nini Rinjani Binoneng di papatahan rupa-rupa ilmu, dilatih jiwana, dilatih ragana. Atuh Binoneng jadi kahibur hatena, jadi tabah jeung kuat batina. Salanti kuat jeung sehat, Binoneng oge jadi katenjo leuwih ngora rupana. Jadi geulis deui siga Nini Rinjani anu katingalina siga budak rumaja. Sababna Nini Rinjani oge ngajarkeun ilmu awet ngorana ka Binoneng. Cag urang tinggalkeun heula kayan Binoneng anu kiwari geus diangkat anak sakaligus diangkat murid ku Nini Rinjani. Urang caritakeun deui lalampahan si Openg. Harita si Openg boga niat arek neangan indungna kaleuweung kamurang. Sabab si Openg nyangka yen indungna pasti diculik ku Ki Jamrong gegedug karaman setan kamurang. Lengkah si Openg harita geus nepi ka sisi leuweung. Si Openg ngarandeg panonna mencrong ka hareup neuteub kana rajegna tatangkalan anu meh jerujul ka langit. Teu perlu
aing ngagunakeun ilmu tarawangan sabab pasti indung aing dilucik ku Ki Jamrong. Ku aing kudu diwarata Ki Jamrong teh tuman lah, cek si Openg. Ayeuna hate si Openg rada ngagedur hurung ku amarah. Sabab lamun ras inget kana kakejaman Ki Jamrong jeung baladna anu geus mergasa bapana nyulik indungna jeung ngancurkeun lemburna. Sanggeus narik napas jero, corelat jeleng, tuluy si Openg ngacoret loncat, jeleng jeleng corelat jeleng. Si Openg jujurelatan di tengah leuweung, tina tangkal kana tangkal hiji deui kokolebatan lir kalangkang, jeleng jurali juralit, jeleng jeleng. Harita si Openg salto sabaraha kali, tuluy ajeg nangtung dina lemah. Reg si Openg ngarandag didinya sabab hatena geus ngarasa bakal aya jalema nu ngaliwat ka dinya. Teu nyalahan sabab teu kungsi sabaraha detik tibeh kaler aya sabrulan jalma leumpangna ting geredig bari maranggul barang. Kuliwat atuh si Openg nguliwat ka tukangan hiji tangkal nyumput sangkan ulah langsung katohyan ku abringan jalma. Anu ngabring teh beuki lila beuki deukeut bari kadenge pating garendeng. Geus diluputing euy, urang ngagarong henteu wae meunang randanya euy, nganu kieu we jeung nu kieu lobana nini-nini euy, cek si Hedi. Tetela eta abringan teh komplotan garong di leuweung Kamurang. Maneh mah randa we jeung randa anu diarah teh. Hendi urang mah anu penting meunang beas jeung kopi atawa sugan we aya nu nyawer lumayan lah urang ujung lebaran can kabeuli bako. Teh malah si Ujang baladna. Nya da percuma meunang awe oge urang matra kabagean ari sesan panung tu menya hoream cara pelah, cek si Sopean nyengir. Tetela eta rombongan teh rombongan garong baladna Ki Jamrong nyata Karaman Setan Kamurang anu dipingpin ku si Hedi tas ngaranjah lembur Cibatu. Si Hedi dipercaya ngawakilan si Ekoy anu keur gering ka Tarajang Mencret. Barang abringan garong ngaliwat kadeukeut lolongkrang, jeleng corelat jeleng. Si Openg ngabadega ngahalangan jajalaneun. Atuh sakabeh balad Karaman ngajenghok kaget. Pok si Hedi nyentak, "Hei, jurig, di mana si laing? Rek naon nyegatan aing sugan hayang dicacak sia?" Cek si Hedi meuni gari hal nakrana nyaritana abong garong atah warah teu ngaletak bangku sakola. Pasti marane tes ngagarongnya mareunang naon euy, aya nu meunang diodon teu euy, cek si Openg. Heuh, sama alah-alah aing nate tas ngagarong imah Syaroni deuleu sia. Hah? Dina nyana oge aya nu kitu moal dibawa garila teuing sia. Cek si Sopean nu nembalan. Ti baheula marane mah jadi garong teh tapi angger we kismin teu beungar-beungar. Percuma ngagarong ari teu beungar-beungar mah euy. Balti dosa we sia mah. Gandeng sia. Montong caramah deuleu hareupeun dewek mah mending gelewut jeung aing sia. Cek si Hedi bari nyarenteng arek nampiling si Openg. Wuh, tapi si Openg ngerikat newak leungeun si Hedi. Kap. Laju leungeun si Hedi dicentokeun, geus kitu diparieuskeun ka tukang. Atuh puguh we si Hedi ngagoak. Aduh, licik sia mah. Aduh, mamanya gelut ieu parieuskeun leungeun. Aduh.
matak oge boga leungeun teh ulah sok dipake teu bener atuh euy. Aya bujur batur dicabak, aya susu batur dirames, rasakeun yeuh. Lamun niat mah si Openg pasti dengan si Hendi teh geus dipotongkeun. Tapi si Openg tuluy ngalepaskeun cekelanana. Ari si Hendi dilepaskeun teh lain eling, kalah serepet ngalugas bedog terus disabatkeun kalebas si Openg. Kurang ajar, modar sia, hiat hut. Si Openg rikat nyingkah, atuh lep siut plos. Sabetan bedog si Hedi ngeplos ngahakan angin siut. Si Hedi nyabetkeun deui bedogna anu di arah cangkeng si Openg. Tapi si Openg rikat ngagilek, atuh sabetan bedog si Hedi nyamos deui ngahakan angin siut lep siut plos. Sing balik atuh kuda kadek teh Hedi. Biasa ngadekan oncom benernya maneh mah nya. Ari maneh nyaho ti saha ngaran dewek sia Hedi ha? Hah? Nyaho ti saha sia? Nyaho ti saha ngaran dewek Hedi sia? Ti saha? Kamu nanya. Kurang ajar sia. Cucunga modar sia. Hiat. Si Hedi narajang deui bari ngabubat babitkeun bedogna. Nyamberan awak si Openg. Tapi sakali oge teh nukeunna. Akhirna si Openg malas narajang, kusakali sepakan ngarah kana gado si Hedi. Hiup celebedek, aduh, bedes, waduh. Si Hedi ngagero, bari ngadayagdag, tuluy ngajengkang, blak. Baladna anu tadi ukur lalajo, akhirna tinggara jeleng ningkar si Openg. Jeleng gabung euy. Podaran ulah diberi ampun, podaran. Cek si Ujang mere parenta. Hampir sakabeh karaman harita ngahurup si Openg. Si Openg dikepung wakul buaya mangat. Tapi si Openg lain jalma biasa. Si Openg seorang jalma anu geus kapatri ku pangarti. Jeleng. Si Openg luncat ngabelesat. Clek. Napak sukuna dina dahan kai. Keur naraon euy? Uing mah di dieu ye. Cek si Openg tuluy ucang-ucangan dina dahan tangkal kiara. Para karaman meh hampir bareng tanggah kaluhur tangkal. Barang breh katempo si Openg keur ucang angge. Atuh puguh sakabeh karaman ngerasa heran. Sabab gerakan si Openg teu katingali ngajorelatna. Kasampak teh geus aya di luhur we. Tapi si Ujang konci harita langsung ngabentak. Hei, budak jurig. Turun sia, ari bener eka wani mah deuleu turun. Sanghareupan ieu aing si Ujang konci yeuh. Ka dieu. Cek si Ujang konci. Anu jurig mah maneh sia konci. Maneh anu sok nyobakan bujur tetangga sia. Cek si Openg ngahehe seuri. Ujang konci atuh jadi nguntab amarana. Bedog anu keur dicekelna harita dibaledogeun ka palebas si Openg satarikna. Beleuwer siut. Bedog harita ngabelesat ngarah ka si Openg. Biasa nama nalika si Ujang konci ngabebedkeun bedog sok langsung keuna kana dada musuh. Tapi nalika eta bedog dibabetkeun ka si Openg siut kep. Harita bedog si Ujang konci beunang ditewak ku si Openg. Coba newakna teh ku suku kencana dicapit ku indung suku si Openg. Atuh si Openg meningah kai seuri. Hatur nuhun euy Ujang konci. Uing geus dibere bedog ya. Lumayan keur ngalaiwung lah jeung buka puasa. Cek si Openg. Atuh puguh we Ujang konci kacida ambekna. Beungeutna euceuy beureum asa dihina ku si Openg. Turun sia. Turun koloprok. Turun.
si Ujang Konci sesentak. Hegatulah ari uing kudu turun tina tangkal mah uing turun, asal ulah turun browe nya ciga ci abahna nya ulah cina turun bro. Cek si Openg bari tuluy loncat tina dahan. Corelat kalayang celek, Si Openg ngalayang, laju napak di lemah nyalesena keranan. Si Ujang Konci langsung marentah ka baladna sangkan nyangkalak si Openg. tewak woi, tewak makhluk eta tah, tewak krempung. Cek si Ujang Konci, atuh culung. Para karaman patinggara jeleng ngepung ka si Openg. Si Openg saya diri ayeuna mah geus siap arek ngabales jeung rek narajang ka musuh-musuhna. Culung kiu. Para karaman langsung narajang, aya nu najong, aya nu nonjok, aya oge nu rek ngepret. Tapi si Openg anu geus saya diri saanggalna harita langsung nakisan serangan lawan sekaligus males narajang. Subuh kiu, plak geduk des, plak celbet des, kiu. Si Openg ngabagi tenggelan sekali sewang ka balad-balad karaman. Waduh, aduh, ala. Kabeh anu kabeunangan ku babukan kepretan jeung tonjokan si Openg patinggalan raw. Nempok kitu Ujang Konci atuh jadi ciut kawanina. Ngaret kajang Hedi anu masih kene ngagoler. Kumaha euy? Sigana ieu budak lain budak samanea euy. Urang moal mampu ngungkulan kasakna eta budak euy. Cek si Ujang Konci ngaret ka si Hedi. Nya kumaha atuh euy? Aing bingung ngalawan euy. Coba atuh inbox ki Jamrong atawa telepon bejakeun urang dicegat kitu ku musuh euy. Kandeng sia. Tacan zamana inbokan urang mah deuleu. Ayeuna urang mah masih zaman baheula deuleu. Ayo, mending kabur we urang laporan ka Ki Jamrong ayo. Nya hayu atuh hayu. Atuh teu mikir deui berengbeng we. Ujang Konci jeung si Hedi ting belenyeng lalumpatan. Si Openg ngahajan teu ngudag. Ukur nuturkeun we ku panempona ka mana arah lumpatna si Hedi jeung si Ujang Konci. Tuh bos marane geus kabur. Nah marane lain milu kalabur atuh euy. Sok saanu henteu lumpat ku uing dicolok tabujurna jeung disintrek ta siki kanyutna. Hayo. Cek si Openg ka para karaman nu keur ngagaloler kene. Atuh para karaman anu pating kudupung teh langsung ting karoneal harudang. Geus kitu berengbeng lalumpatan ka tengah leuweung. Nenjok itu si Openg seuri ngehkeh bangun anu ngarasa lucu. Sanggeus para karaman kalabur nuju ka tengah leuweung. Si Openg boga niat arek nuturkeun sabab geus pasti balad karaman bakal balik ka sayangna. Dituturkeun sia ku aing mah sabab geus pasti balad kamarang teh bakal balik ka sayangna. Bisi indung uing aya di dinya diturkeun ku uing cek si Openg. Geus kitu mah corelat culung. Si Openg ngacorelat lumpat ngudag para karaman arek nuturkeun ka mana balikna eta para karaman. Ngan sakadapan oge para karaman anu keur lalumpat teh geus kasusul ku si Openg. Tapi si Openg teu ngadeukeutan ngajaga jarak nuturkeun ti kaanggangan. Akhirna para karaman teh geus nepi ka sayangna nu aya di tengah leuweung kamurang. Di tengah leuweung kamurang di dinya katempo aya 30 wangunan imah anu di tengahna hiji wangunan anu pangbadagna wangunan agreng jeung resik
eta wangunan upang badagna teh mangrupa tempat khusus dumukna gegedug karaman anu katelah Ki Jamrong. Sedangkan wangunan anu sakurilingeunana mangrupa tempat caricingna para anggota karaman. Si Hedi barang jol oge harita langsung ngadeus ka Ki Jamrong anu aya di imah anu pangagrengna. Bari jeung kesang badag kesang tiis lantaran capek jeung sieun ngajadi hiji. Capek entas lumpat, sieuna bisa dicarekan ku Ki Jamrong lantaran barang jarahan teu kabawa gara-gara dicegat ku si Openg. Tapi karek oge si Hedi rek nyarita, no atuh teu kanyahoan ti saanggalna. Ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.